Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang desang simkuring Al-Fakir dina raraga belajar ngaos kitab Sapinah ngalangkungan logat bahasa Sunda. Mugi-mugi urang sadayana dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Para wargi kamari urang ngabahas jama takdim. Syarat jama takdim eta aya 4 ayeuna ulang lajeng kana syaratna jama takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal martelakeun pirang-pirang syaratna jama takhir. Syurutu jami takhiri ari pirang-pirang syaratna jama takhir eta isnani aya 2. Tah jama takhir mah syaratna aya 2. Benten sareng jama takdim syaratna aya 4. Nu mana wae cenah nu 2 teh. Nu kahiji niatu takhiri nyaeta niat ngajama, niat ngahirkeun salat. Waqad baqiya bari masing tetep min waqtil ula dina waktu anu kahiji mah perkara yasa uha anu cekap kanggo ngalaksanakeun salat. Tah di dieu musannif nerangkeun niat anu kahiji nyaeta niat ngahirkeun atanapi niat ngajama takhirkeun. Contona ngajama lohor ka asar atanapi magrib ka isya. Bari tetep waktuna urang pas niat teh aya dina waktos netepan lohor saupamina teh lohor ka asar. Waktos lohor saep 5 menit deui maka niat di dinya urang niat ngajama takhir. Kumaha cenah upami urang niatna jam 11 eta carngong adzan lohor maka henteu sah. Kumaha cenah adzan teh 5 menit deui ka lohor teh. Urang niat jama takhir henteu sah. Naon margina? Teu acan manjing kana waktos. Teras kumaha urang niat naon? Niat ngajama takhir teh upami urang ngarepkeun ngajama takhir lohor ka asar, urang pek niatna kumaha? Nawaitu takhira duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Sakali deui. Nawaitu takhira duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Kumaha cenah upami urang bade nganiatan netepan magrib ka isya. Tah netepan magrib ka isya. Urang niatna kitu sami. Urang niatna nawaitu takhiral magrib ilal isya. Kitu niatan heula. Niatna dina waktos salat anu kahiji. Anu kadua wadawamul udri sareng aya dina udur. Sareng langgeng dina udur. Nyaeta dina hartos urang masih aya dina perjalanan. Ila tamami saniyah. Dugi ka sampurnana netepan anu kadua. Janten diulang deui ari syarat nu kahiji nyaeta niatna nu tadi nyaeta nawaitu takhira duhri ilal asri li ajma'a bainahuma atanapi nawaitu takhiral magrib ilal isya. Syarat nu kadua musannif nyeratkeun di dieu nyaeta dawam atanapi langgeng udurna atanapi masih keneh di perjalanan tegasna kedah aya keneh di jalan teu naon namanya teu acan dugi ka bumi. Can nepi ka kampung atanapi can ngalangkung. Sanaos can dugi ka bumi maka lamun kabujang dugi manten eta salat anu kahijina kedah qada tapi henteu dosa. Saur musannif tanbihun aya tambihan naon tambihanana ari anu dimaksad ku safar tawil nya saur kalangan madhab Syafi'i sareng jumhur ulama eta lalakon lempangna onta anu nyanak barang 2 marhalah atanapi 24 jam gitu. Sarta eureun-eureunan. Jeung ari nurutkeun ukuran kilometer tah urang mah ukuran kilometer
Hapunten bih lepat eta saur keterangan 144 kilometer. Tah sapertos kitu syarat jamak takhir hapunten anu kasuhun bilih aya anu lepat nyuhungkeun dikoreksi ku sadayana para wargi. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.